Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparin urang kanikmatan dugikeun ka urang tiasa ngaregepkeun dina raga resep diajar basa Sunda. Urang resep diajar basa Sunda. Ayeuna urang lebet kana materi teks panata acara dina acara teresmi. Tos penasarannya, tos penasaran pisan kumaha sih teks panata acara dina acara teresmi teh. Jadi aya acara resmi, aya acara teresmi. Ieu nu teresmi teh. Teksna urang tinggal sasarengan. Yuk.
ieu aya bagian-bagianna. Aya panata acara atau MC, eta bagian nu nyarita. Nu dicaritakeun naon eta aya eusi omongan anu ditepikeun. Aya oge bagian teks. Bagian teks teh nu bisa buka, aya bubukana, aya eusina. Dina eusi terus aya komentar. Aya deui oge panutup. Nah, kumaha eta teh ya? Teh aya bebarengan heula. Aya awewe aya lalaki anu nyaritana teh. Biasana kitu sok aya duaan. Bisa oge sorangan, bisa duaan, tapi saya nama duaan ame bisa silih aya dialogna, silih patembal-tembal. Bebarengan heula ieu lalaki jeung awewe teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana, kumaha masih sumanget? Nah, sabari naros eta bebarengan lalaki jeung awewe teh. Dina salam bubuka. Terus nu awewe, ayeuna parantos dugi ka acara anu tadi dianti-anti ku sadayana. Nyaeta pintonan kasenian. Rupi-rupi kasenian tradisional sareng modern ti kelas 7 sareng kelas 8. Pikeun ngareah-reah acara paturai tineung ieu. Paturai tineung teh acara perpisahan. Bakal kasanggakeun. Nah, eta bagian dina bubuka. Ayeuna urang lebet kana bagian eusi. Nah, ieu aya bagian eusi bebarengan heula. Hadirin kasenian anu bakal kapidangkeun nyaeta eta bebarengan lalaki jeung awewe. Nah, lalaki kahiji acara nu kahiji nyaeta aya marawis ti ekstrakurikuler Irma, Ikatan Remaja Masjid. Anu kadua aya rampak jaipongan ti ekstrakurikuler tari. Nu katilu calung ti ekstrakurikuler karawitan. Nu kaopat aya tari modern ti dance. Nu kalima aya solo gitar ti saderek Erik. Nah, gantian enak awewe ieu bagian-bagianna teh. Jadi henteu lalaki wae kitu, aya awewe ieu silih gantian. Kagenep ieu awewe ieu tari merak ti ekstrakurikuler tari. Aya maca sajak di ekstrakurikuler majalah dinding mading. Nu kadalapan aya rampak kendang ti ekstrakurikuler karawitan. Anu kasalapan aya kabaret ti pengurus OSIS. Nu kasapuluh aya dramatisasi cerita pondok di kelas 8. Terus bebarengan deui acara hiburan bakal dipungkas ku pintunan band akustik ti ekstrakurikuler kasenian. Mangga sadaya keprok heula. Nah, tuh. Tapi kudu sumangetnya ieu teh. Terus lalaki dihadirin sadaya pidangan anu kahiji kasanggakeun marawis ti barudak Irma. Nah, nembe maraju saatos keprok teh. Tadi tapi orang keprok emprak atau tepuk tangan. Maju tah non anu marawis teh ka panggung. Ah, ieu bebarengan ye. Euleuh cenah. Meuni luar biasanya cenah. Nembe oge kelas 7 tapi tos tapis nepak genjring. Tos sae pisan nepak genjringna. Keprok heula sadayana bere tepuk tangan. Aya terus awewe gantian geura eta nya Kang cenah. Pamaget anu ngibing supi meuni matak resep pisan. Dipirig haleuang dina basa Arab sanaos henteu kahartos tapi geuning matak nyerep kana ati cenah. Eta mangrupa komentar ieu. Mangrupa komentar-komentar. Terus nu lalaki sumuhun nya teh matak geunah ke kupingna wilujeng ka anggota Irma mangga atuh acara salajengna naon nya teh cenah. Tuh awewe ieu. Kapan itu ti ekstrakurikuler tari atau tatan-tatan atau siap-siap bade mintonkeun bade mentaskeun rampak jaipong. Nah, nu lalaki wah hebatnya nu geulis bade ngibing cenah bade nari. Tadi mah anu kasenian nuansana religius. Ayeuna kasenian tradisional.
mangga ayeuna kapidangkeun rampak jaipong ngahaturanan masihan jeung saterusna. Jadi di sebutan hiji-hiji tadi runtuyan anu acarana teh naon wae nu bade tampil teh nepikeun ka sakabeh kasenian dipidangkeun, ditunjukkeun atawa naik ka panggung sadayana. Tah ieu ayeuna tos beres sadaya penampilan asup kana acara panutup. Nah, awewe heula ieu teu karos nya Kang cenah. Waktos teras nyerelek sadaya kasenian teh parantos rengse kapidangkeun. Tos selesai dipentaskan. Tangtos bae resep keneh mah nya Kang cenah. Nyanya resep cenah. Lalaki muhun kantenan resep mah nya mung panginten waktosna parantos teu nyekapan cenah waktuna sudah mau selesai. Urang pungkas bae ieu acara ku ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillah lirobil alamin bebarengan. Nu awewe sim kuring sapara kanca seja amit mundur amit mungkur. Hapunten bilih aya kalepatan cenah. Lalaki wilujeng angkat ka akang-akang sareng teteh kelas 8. Mugia tiasa neraskeun ka sakola anu dicita-cita. Amin cenah. Terus barengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu salah sahiji contoh teks dina acara anu teu resmi. Halesna mah ieu bisa dirobah-robah ku urang jadi henteu matok kudu kieu wae kitu ieuna bahasana gumantung kana pangabisa masing-masing, pangabisa sewang-sewangan dina kaparigelan sewang-sewangan. Oke, hatur nuhun tina kana perhatosanana. Hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.